dengekeun ku si lain urang bisa meuli kasur tapi teu bisa meuli sare bener teu urang bisa meuli jam tapi teu bisa meuli waktu nya sanajan harta bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah kasur alus wah karpet permadani mewah kamar cai HD tempo teu bisa sare memoal sanajan boga pamajikan opat yang rehese molorna guling gasahan nya nu mata kade di ulahnya prekeun tah eta teh kanikmatan nu mata kudu disyukurkeun ku urang sagala rupa kanikmatan teh buru-buru syukurkeun sabab naon ceuk katerangan lamun nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tamah deui tapi sabalikna lamun urang teh nyukurkeun nikmati kami ajab kami nu leuwih peurih kupur nikmat teh sok kudu papinter-pinter dina syukuran lamun urang boga rezeki buru-buru syukurkeun kumaha syukurkeunana zakat kewajiban urang 2,5% bersihan harta teh sangeus zakat beresin ko infak jeung sajabana da moal sangsara ku sidqoh moal lamun hayang senang dihirup di dunya pek cing pinter-pinter barang bere ka batur gedean barang bere ka batur teh nya mode di masjid ngeusian kenceleng teh ulah 1.000 wae boga duit mah 1.000 2.000 ngeusian teh nya cing gede 100.000 cing aya peningkatan nabung urang keur di akhirat teh itu ieu mah di masjid teh angre 2.000 di pilihan uleutikna ai keur nguseup ka bedak nya